Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sateuacanna dipedar ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 20 genepnya. Ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ye cariyos mangga urang kawita. Geus sabaraha geprakan Bah Barod tacan bisa ngawujudkeun karep jeung pamaksudanana lawan tetela susah dirubuhkeunana sabab sabaraha kali badog nyamos ka tempat kosong kalayan tanpa bisa disingkahan kumbah Barod ngadon iga burungna nu kabeunengan ku ketigan ku Mama Kiai hiuk jekuk wae. Aduh setan sia Halimi cek Bah Barod ngabangkieung bari ngagerok tarik iga burungna diketig lawan puguh atuh matak seueur lain memeesan. Sadar karena keayaan lawan memang kuat jeung gerakanna parigel Bah Barod gancang nangtukeun sikepna pikeun nalukeun musuh ku cara ngagunakeun ilmu sihir atawa santet gancang ngasupkeun deui badogna kana sarangka sabab memang taya gunana sarta saterusna mah Bah Barod ngawatek ilmu santet anu kacangking ku dirina Mama Kiai bisa ngarasakeun yen lawan ayeuna mentangkeun hiji ilmu kagaibanana ku kituna Mama Kiai gancang wae museurkeun batina bari maoskeun doa-doa nu biasa sok diwiridkeun malah unggal waktu dipake magar diri dina sarangan nu secara lemes. Mama Kiai katingali ngarenyut halisna bari sumengir jika aya nu dirasa pejit asa puralat purilit tetela gening Mama Kiai Halimi oge bisa kakenaan ku eta ilmu santet torolong dina liang pangambung Mama Kiai aya nu bijil karupakeun sato sabangsaning cucunguk dina hiji. Jadi ngalobaan bijilna teh dibarung ku baseuh ku getih galieng wae keblak Mama Kiai ngagubrag lubuh badana sarta katempoan jadi riri yakan. Tapi Mama Kiai teka tempo rewas sanajan bener ngajengkang bari estuning tetap tenang paromana teh Bah Barod teh seuri dina hatena sabab yakin Mama Kiai teh bakal ajal ilmu santet geni. Sukma memang hebat menang ngalap di daerah pentas. Cag heula kumaha kaayaan Mama Kiai nu ayeuna keur nyanghareupan bahaya ti Bah Barod. Ayeuna urang malikan ka tukang nyalika
sasak gantung Himalaya pegat terus ngaya pegat terus ngalengit lengit na memang lain salengit lengitna tapi robah wujud jadi juha nu asli anu secara lain ngahaja bisa bebas tina sihirna nyiblorong juha ngoleang awakna kokoleaban ti luhur lir upama nu ragrag ti langit bangun nu manggih bangun nu moh banggih tungtung juha ngagorobok minta tulung. Ah, tolong, 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 tolong. Koleang ngalayang, awak juha ngalayang. Jika langlayangan pegat talina. Kokoleangan kabawa angin. Sanggeus kitu mah belesat awakna asa ngalayang deui malik kaluhur tapi asa aya dina jero cai ngan matematak eungap gulukuk cai laut kidul tebeh sisi aya nu ngabuluk-buk jiga cai wae nuker ngagolak telila balesat tina cai laut aya nu ngabuluk-buk teh aya nu ngabuluk-buk teh tembong nu ngabalesat sarta lag ka darat sarta cai laut ngadadak eureun ngabuluk-bukna dina mangsa juha ngagubrag ka darat. Kocapkeun deui di tempat lumangsuna kajadian puguh wae bah barod asa menang angin musuh katingalna ujug-ujug ripuh sedengkeun mama kiai sajeroning ngajoprak emu utana mah masih keneh panceg henteu galider atawa balangan Bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar kitu nate ngagebotkeun sorbana kana taneuh satakarna jari jeg bah barod ujug-ujug ngajari jeg ka tukang awakna kadorong ku hiji kakuatan nu katingali bareng jeung kitu bah barod teu kabawa teu kawawa hayang utah tapi diutahkeun ge tetela lain eusi peujit wungkul tapi geuning getih seger campur cunguk pating torolong lulumpatan aya oge dina kaayaan paeh koneal mama kiai hudang lalaunan bari muringis nahan kanyeri bah barod mah memang panasaran jigana teh jul nafsu kolon terang deui mapatkeun jang jawokanana mangrupa ilmu santet ayeuna mah nu leuwih ampuh dampal leungeunna kiwari geus nyekelan paku gede bari geus karatan les paku teh dina keupelan leungit mama kiai tembong papalengkingan nyekelan beteungna nya ningali kitu teh bah berod beki nafsu ngarapal elmuna beling jeung paku lusles tina leungeunna pinah kana beteungna mama kiai pedeug-deug beteung mama kiai ngabadagan jiga nuker hamil 8 bulan tina sela julu bibir mama kiai teh ngaluarkeun getih kentel oge tina bujalna anu mungsrat mama kiai nyengir kacida nyerina dua pandanganana ngagaleter jiga nu mendak sakarat numutkeun panasaran katut batin mah mama kiai ngusap patuanganana ti handap nepi ka dada tina dada terus naik kana elak-elakan jeung tindakan mama kiai teh
tangtu lain sambarangan ngusap sabab katingali dampal leungeunna ngageter nandakeun muserkeun kekuatan batin. Mbah Barod terus mapatkeun jampena mecak ilmu panemu kalayan husu terwae badan Mbah Barod ngageter kabeh nandingan perlawanan kekuatan batin musuh beteng mama kiai ngempesan pindah karena beteng Mbah Barod anu ngabudegdeg ngabadagan beteng nate kempes deui pindah deui bedegdeg deui leuwih ngabadagan kituna teh meh sakali sewang itu ieu beteungna kadang ngabareuhan kadang ngempesan marengan perang batin nu lumangsung naon atuh nu dilakukeun kudua inohong eta nu bibanda ilmu kabatinan ngan pedah jalurna beda. Mama kiai mah jalurna ilmu putih bekel jang tutulung kabatur sedangkeun Mbah Barod mah jelas ilmu hideung jang nyelakakeun batur. Lumangsungna eta kajadian teh kawilangan sukup lila malah can bisa dipastikeun saha nu bakal unggul jeung saha nu bakal cilaka caturkeun di tempat sejen ayeuna mah juha maksakeun lempang bari nginget-nginget nunggeus karandapan leuwihna ti kitu teh manehna dina kaayaan ditaranjang teu make lamak sacewir-cewir acan awakna estu bulucun matak pantes wae nalika juha nepi ka darat langsung noroktok bibirna lantaran tiris awak rancucut maseuhan buukna nu panjang jabrig meh nepi ka cangkeng kumis jeung janggot katut godeg katinggali kandel. Mun seug aya ti beurang mah bakal katingali jelas awakna juha begang bari sepa biwir gentel damun seug aya nu wawuh mah meureun juha tangtu moal langsung apaleun dalah poroning batur meureun ceuitoh pamajikanna oge moal kawawuheun ka juha asli dina kaayaan kitu. Jaring jeg juha masih maksakeun lempang semu ngorondang leuleus taya tangan pangawasa enya hampir 4 tahun kedahar tenginum untung tepaeh oge langlayeuseun ari dahar mah di alam siluman mah timbang cacing-cacing taneuh nu ngarayap kana tungtung sasak di eta patempatan jauh ka pilemburan anggang kapadesaan liuk leuweung cuklek lamping jurang ngahalangan matak lawang jeung sawan. Tapi untung harita aya bulan di awang-awang nembongan saeutik gedena bisa ngayaankeun jajalaneun ngan ukur remeng-remeng wungkul sabab kahalangan kudang daunan jeung ngerajegna tatangkalan garede jeung ngangkung lempang najan ngarayap atuh ari tayoh mah wae ayuh tayoh mah teburung nyusul bisa jauh atawa ngajauhan basisir pareng nyorang jalan nanjak rampeol wae kulitik juha ngarampeol terus ngagulitik awakna hampir titotog kana batu gede. Malah sakapeung mah juha hayang ceurik lantaran cek akal mah masih sadar manehna lepas tina genggaman nyiblorong tapi sedihna
bet kudu ngarandapan kitu narika balik juha tepenggas harapan terus wae ngarayap semu nyangsrud naik deui ka luhur awak balared komo jeung pareurih mah teu dirasa nu penting mah bisa ka puncak syukur-syukur bisa manggihan lahan nu rata teu manggih pudunan tanjakan deui. Tapi tetela ari kuleukeun jeung sabar mah juha bisa nepi ka luhur sarta manggihan lahan nu rata dengan hanjakal di dinya mah kahareupna poek mongkleng lantaran tatangkalan beki kerep jeung garde dadaunan ngaguyubub kahandap akar-akar ge garde sagede pingping pabareulit jeung lir ibarat orai sanca pating ra ringkel. Dina kaayaan kitu teh jangelek ditebeh hareup ngadadak aya anu bodas ku kuncungan gajanteng dinu poek pocong tulung aya pocong tulung juha ngaranjug sieun jeung kaget jeung dina kaayaan keur sieun ku eta pocong teh ngadon nyampeurkeun beki deukeut teh ngajak seurina meni jebeo katara huntu-huntuna nu moroncos jigara gaji beungeutna nyareplak bodas sedengkeun panonna molongo buleud sagede pisin ari irung gorowong eueuh tulangan matak pantes wae mangsa harita bet ngirung sia tadi baju maneh manusa dikalomo syah ku aing bonteng teh puguh wae juha teh ngarempod beki sieun terus mundur ka tukang sarta nungkup jimatna kedua leungeunna sieunneun ari dikolomoh mah ku jurig teh juha memang teu apaleun mun eta tempat teh sanget loba jurig loba setan naon bae di dinya mah pasti pada kumpul. Lurus tunjung jurig edan syah kaditu syah nyingkah sing jauh hak syah ka aing teh malah ngusir hayang digegel sakalian tah kitu nu maneh teh ampun doh ampun kuring teh tiris pisan ieu teh juha gogorowokan lantaran eta jurig kukuncungan teh ngadon wae ngalayang terus nyengcle dina luhureun sirahna dampal sukuna karasa meni camewek jiga kulitik juha ngalabuhkeun maneh les jurig teh kukuncungan ngaleungit diganti ku rupa-rupa sora dimimiti nu nyikikik jeung nu nyarekan ngan anu ngajak nyarita jeung anu ngagerowan ngaran manehna sorana mu ngangguh ngandung aweuhan mun ieu didinya keneh sieun juha jadi bingung arek ngejat teu wani da sabab jalana poek mongkleng buta remajin moal kaciri curug acan sedangkan lamun tetep cicing didinya komo leuwih sieun deui loba jurig nu ganggu jeung nemboangan tungtung nama leng wae juha katuralengan lieur jeung alam dunia asa muter akhirna les wae kapiuhan teu inget di bumi alam.
Cag tunda kaayaan juha ayeuna urang caturkeun deui Mama Kiai anu kapaksa ngalayanan tindakan Bah Barod kejem jeung telenges sagala kalimah-kalimah sanusok diwiridkeun khususna jang ngajaga-jaga kabeh diketrukeun yakin ka Pangeran anu Maha Adil Maha Heman mustahil jalma jahat kudu unggul. Allahu Akbar. Golok-gok Mama Kiai ngutahkeun deui getih dibaturan ku paku jeung beling beteungna kempes sarta teu acan mindo deui nyerang ku cara lemes Mama Kiai teh gancang wae mager dirina ku doa panghalang warjit. Ngan sabalikna Bah Barod harita teh peuki panasaran bae musuhna taregrog-regrog can binasa wae masih keneh bisa ngalawan beuteung Bah Barod jigana bae embung kempes angger bae bareuh jeung teuas ngan teu nimbulkeun nyeri teu ngaluarkeun getih atawa beling nu memang masih nyangsang dina beuteung. Jika nama Bah Barod mah bakal sakitu lilana. Ajiku batarang aji si jali-jali si jabang bayi anu mager insun wujud teh werjit mangkane kudu nyusup bae jasade neng jenengan Halimi mati koe Halimi hiuk des wae wadaw Bah Barod nu tadina rek bindu teh nyerang musuh ku cara lemes ngadon harita malikan deui ka dirina awakna ngajungkel deui utah getih ngarampal satutas ngarampal jampe pamake jeung naker tanagana. Aduh tobat sarang waktosna seep ampun. Aduhnya mohon waktosna kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri K27 nya. Mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.